Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Wanci pas sore mangkasam karak balik dagang harita teh sampak pamajikanna keur ngaharuk dibaturan ku anak-anakna laletik keneh dua meujeunna uruseun teu sirikna paungku-ungku di tepas imah. Mangkasam geus teu aneh ningali pamajikan kitu teh pasti aya bang baluh dina hatena. Kunaon deui inah pating hareruk kitu. Bari ditetep ku Mangkasam meuni antep. Anak lalakina anu cikal memang hideung nembalan pananya bapana. Lantaran biinah salaku indungna ngadon nyegruk deui ceurik kanyanyerian beuki tarik. Mak tadi dicarekan ku si Ibi apa cek budakna bari mencrong ke bapana. Sorot panon budak sanajan can mancing dewasa jeung ngarti sapinuhna kana kahirupan kolotna anu keur karandapan. Harita bisa katingali ku Mangkasam duanana panon anakna mungguh aya sinar kana langsaan batin. Nah, dicarekan kumaha ku si Ibi Asep. Naon makanya rekan cek Mangkasam. Asep sanajan nya budak leutik keneh tapi geus telag dina cumaritana bisa nembalan kana pananya bapana. Tadi emak teh nambot beas ka si Ibi bapak pirage saleter kangge nyangu. Tapi lain masihan si Ibi teh kalaka nyebut wa ka era injaman bae beas ka aing bayar tara mali bere wajana hayeuna mah perilaku salaki gawe hayo wae teu mampu mali beas kitu si Ibi nyarekenna teh apa cek Asep bari melong ka bapana. Mangkasam sahenteuna hatena langsung ngageri jeung muntah panas nyeri alabatan digerihan ku hinis jeung teu mikeun we pamajikanana di kitu-kitu sanajan ku dulurna sorangan. Tapi Mangkasam oge mikir dua kali teu wani ari kudu ngalawan mah ajan kadulur sorangan. Leuleihna ti kitu memang rumasa dirina teu mampu meuli beas unggal poe lantaran nya kitu teh usahana oge pirakuli dagang es dawet teun batur kadang rame kadang sepi komo bari susum ngijih mah bari batina puguh teu sabaraha. Mangkasam ngodok saku calana bari cingogo hareupeun anak pamajikanana pok nyarita deui sorana rada ngageleter. Ieu akang poe ieu mawa bati sakieu juk keur beulikeun beas pira nyangu mahi jeung deungeunna mun teu mahi mah ngocol uya be pek beulikeun jeung deungeunna hampura akang can bisa mawa duit anu cukup pikeun bisa mayar hutang cek Mangkasam bari ngasongkeun duit 20.000 ka pamajikanana. Ku biinah gancang ditampanan saketo oge geus syukur salakina make bisa mere duit. Nuhun akang sakitu oge rezeki abdi disalaki cek biinah sorana masih jumareuda. Asep tangga ka indungna anu harita ngajung jug nangtung maksudna mah rek indit ke warung li beas pok harita Asep nyarita sorana rada dumareuda keneh. Ku abdi meser beasna nya mak juk atuh meser beas sakilo asin sabungkus pas 20-eun cek biinah deui atoheun anakna daekeun teh
Bina jeung Mang Kasam luas tingali Asep indit ke warung meuli beas sabab teu nyorang jalan aspal. Ayana eta warung kebeneran masih di jero lembur bari deukeut jarakna teu kudu melang. Mang Kasam geus kitu mah gura-giru indit ka pancuran pikeun babersih awakna anu karasa cepel jeung arateul ku kesang mungguh teu geunah mun teu acan mandi. Ti isuk-isuk memang tacan nyangu beas tina jero gentong ge ladies koledas teu sacangki cangci acan. Asep balik ti warung bari mawa beas sakilo asin beleud sabungkus sesana 500 perak deui kana cengekeun. Lain dicacankeun deui. Mah atuh Asep peti peserkeun ka cengek. Cek indungna bari mancrong. Asep gideug. Penting kene cengek mah. Asep mah lim jajan. Tembal Asep. Soleh budak teh teu loba hayang kawas budak anu lainna. Nya atuh. Asuh deui juk si Nyai emak ayana nyangu heula. Cek piinah deui. Mangga mak. Asep unggek bari ngawalon pondok terus nyamperkeun adina anu harita keur ulin sorangan di tepas. Sedengkeun Mang Kasam mah indit ka masjid pisan salat maghrib. Anak mah teu diajakan. Asep umurna geus nete 7 tahun tapi can sakola sabab teu boga biaya jang nyakolakeunana. Asep geus hayangeun sakola sebenarna mah mindang nyarita ka indung bapana. Peting-peting nalika Asep jeung nyiri ka budak anu kaduana geus salare tibra piinah ngajak ngobrol ka salakina kalayan daria nyaritakeun anakna anu hayang sakola. Mang Kasam rada rumah memang dirina oge teu weleh mikiran anakna salila ieu anu sakuduna mah waktuna sakola tapi can keneh meunang jalan geusan cara nyumponanana. Budak teh meureunnan hayang puguh boga pangalaman sakola Kang karunya we abdi mah ningalina jeung mun pareng ngadenge ku barudak ti jejeleh beda katingali cicing wae di imah tara ka mamana hate abdi pati ngageri. Ngan leheung budak teh tara lawanan inah keun we da akang oge sarua keur mikiran ieu teh mikiran sangkan budak bisa sakola cara batur. Nya ngan di mana modalna jang daftar sekolah sekaligus bayar SPP bulananana akang piraku urang kudu unjam injam deui mah kadulur geus teu percayaeun ayeuna mah injam beas oge ngandon dicarekan geuning. Aya deui cara akang iwal ti kudu maksakeun maneh nginjem duit ka engkong cengli tunungan akang. Inah sarila dagang peci sogan atuh ayeuna jol percayaeun jeung mere nginjemkeun ka akang. Da batur oge sok aya anu ngadon nginjem duit mah dibere deui eta oge. Nyata sugan atuh akang cobaan nginjem ka engkong cengli sugan mere tapi ketang sakirana matak berat mah ka urangna terus teu sanggup mayaranana kajen entong cek abdi mah tong nginjem utang oge gede kene kan nu sejen apanan. Nya atuh keun isukan akang ngarek nyobaan heula nyarita ka oding badega satyana kong cengli pikeun negerakeun pamaksudan sabab memang akang mun hayang pangdi oge jeung anu jadi dunungan pasti ka oding heula menta idin doakeun we nya dunungan akang sing bager mere injeman duit
ke Akang. Aku abdi didoakeun pisan. Akang ngan oma tong gede teuing hinjeumna. Paling gede cukup pates ti 1 juta we. Cukup luyu keur keperluan nyakolakeun budak. Duanana akhirna aya dina kasapukan nginjam duit ka dunungan. Atuh geus kitu mah reup we duanana selare tibra dina peuting eta mah bangun taya karingrang. Kocapkeun dina poe isukna Mang Kasam geus saged make baju peranti dagangna. Pikeun indit dagang peci ti jongko pasar tempat anu matuh. Kubiina dijejapkeun ti buruan imah tonggong salakina ditetep meh teu kicep-kicep bare diupat dina jero hatena. Sanajan bener leutik dina usaha tapi gede kanyaha katut keperhatianana ka keluarga. Begitu tega mun aing kudu ninggalkeun teh salaki aing bakal kumaha bawa mun kitu cek kereuntes biina sarta saenggeus cirim salakina leungit tina tetepan leungit lebah pengkolan biina gancang asup deui ka jero imahna ngasuh budak. Caturkeun Mang Kasam harita geus nepi ka tempat anu dituju dan aneh Mang Kasam jadi ranjug kaget sabab di hareupeun jongko bet aya bungkusan daun cau jiga timbal kaayaanana ngagoler kitu bae bare dirungkup ku inju. Puringkak sabulu-bulu ngadadak kasacarengkat bari pating sariak mangsana teu peta bungkusan. Rasaan Mang Kasam meureunan di eta tempat bet ngadadak sepi jeung keung anu sok padahal mah jalma loba balawiri ngarewatan pasar katut jongko-jongko sejen di eta pasar. Langit anu tadina caang teh da puguh keur wanci beurang ku Mang Kasam ngadadak jadi katingali poek angkeub jiga tanda rek turun hujan. Mega bodas robah warnanana jadi warna kulawu nampar di awang-awang nutupan panon poe katut langitna anu bulau. Mang Kasam cek ketempuanana di eta tetempatan bet loba jelema anu marake baju sing sarwa bodas lempangna ngagalayayang jiga teu napak kana lemah. Bangetna sarwa kabeh jeung aneh tetepanana bet marolong kosong telumrah cara tetepan panon jalma hilaharna. Tika anggangan katingali aya kereta kuda kencana warna bodas dibarengan ku angin anu ngagelebuk tarik pisan di eta tempatan. Kaayaan eta kereta kuda kencana teh dibangun ku potongan bulu buaya anu calangap. Kalayan dihias ku borelakna emas katut berlian serta kusirna warna jagelis rupa dikawal ku dua dayang-dayang satyana sarua rupana garelis. Reg eta kuda kencana teh terus eureun hareupeun jongko Mang Kasam anu keur ngahulang melohok mata simeuteun kesima ku kaayaan serta saurang dayang diantarana tembong ngagupaikeun leungeun ka palebah bungkusan daun cau teh anu tetep ngagoler di tempatna. Kajadian seterusna bungkusan daun cau teh langsung ngablesat kena kepeulan leungeun eta dayang. Tur sanggeus kitu kuda kencana tembong ngagalayang laju ngablesat tinggalkeun eta tempatan. Les angin ngageleb leungit kaayaan alam robah deui normal deui cara sasari. Renjag Mang Kasam merenjag kaget mangsa sadar tak-takna aya nu nepak ke tukang disusul ku suara lalaki anu ngomong ditujukeun ka dirina. Waktosna mantos tenyekapan cag urang tunda heula isukan urang sambung deui neruskeun haca bagian kedua. Assalamualaikum.